masih karena pila bodoh amat kan. Ayo nama ente tuh Pak Jajalnya. Ayo padangan sapeta. Pak Jajal di jero. Ayo mekong. Kalau hormat tak anu kayak tante ya. Batu juga yang Kan itu mah karunya supir nguliling teh. ayo ke mana? Dia mah jalan arah ya tadi. Kan itu mah nguliling teh atau bensinna. Bawah. Eta taruh jual nangke di Bingkul. Aku daya, aku betul. Ayah dulu anaknya sangat kemudian di dia habis kayu nebo batu. Kebetulan sekolah itu dia saya mau bilang kereta jalur sekolah dari apa juga kita diajak kereta api di. Naik kereta api waktu itu 8.000 kagak ada jadinya. Naon mimisan? Namun yang rame kaluarna eta kafe putih. Ayo rame. Ujung pisan jauh man. Melewatan orang kafe senja, lapak lintas. Aing deh bawa perang sih aya. Percaya orang eta kadinya ka Curug eta orang teu sengaja rek diajak ka Curug eta mah urang make senal nu Robi tah. Sak ieu atuh tah. Aing Lamun ngaliwat di pemenuhan era Kurang mah apa? hari pas dipoto laan cenah sendalna ngerakeun. Kalau abi rek balik ke laut lah. Apa? Di bahasa geus ti Pila Garut urang pada mun papangih di jalan yang si aya aing poho deui. Poho deui. Eta ge lamun teu aktif mah. Jelas. Lamun aktif mah kumaha kita nuturkeun dia. Da motor mah aya bogaeun. Teu aktif da kamari ambek nu ngajak ulin, ngajak ngopi kamari teh. Teu aktif sampai ka ayeuna bodo amat aing mah tara di ieu antep we. Kayak urung sorangan, butuheun nya urung deui meureun teu butuheun nya. Geus sabae piceun. Itu urung deui mah. Nanya asal dari ada buah. Ada buah di kaki. Kami makalah tara ngilu ieu Angge teu aktif, teu aktifnya geus sabae meureun. Antep teh. Kata Jol, Abu deui minta maaf, cenah dicape cek aing teh minta maaf.